Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra dangu, urang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda karangan Mang Asep dibawakeun ku Mang Asep. Tong yang kolong kana waktos prung kaparayun. Lain Mang, ulah sok ngalang-halang ye lengkah kui lengkah kaula lengkah kami. Soalnya ya kami nek gerak kadayeuh ye nek muru waktu kitu cek si Hasim. Ari maneh sok teu beunang ku ngomong barjeng penjelang penjelung kaula kami sagala naon maksudna eta. Kitu cek Dulhak bari rada merenges manehna marah meureun ti dituna mah. Ye dewek ye jeung aki dewek nek gerak kadayeuh nek buru-buru soalna kamari dewek tos teu ditu da teu aya naon aman-aman we teu aya huru-hara naon-naon. Kitu ceuk si Hasim bari manehna teh rada muncereng deui. Kisila ieu teu beunang di bejaan. Kitu ceuk batur si Dulhak. Ceuk kami ulah lempang. Lamun hayang salamet mah jig wae ka ditu. Kitu ceuk batur si Dulhak teh. Bari manehna ge muncereng. Jang. Ulah halaliwuk ye. Ye kami nek nyaan ieu mah ye nek buru-buru. Kitu ceuk Aki Samad. Bari manehna teh koyongkog deui hudang nangtung ya. Ieu teu beunang ku omong ye. Wayahna we ulah ka ditu lamun hayang salamet turut omong kami. Lamun teu hayang salamet mah heug wae ka ditu. Atuh aling tong ngalang-halang lengkah kami ye. Kitu ceuk si Hasim. Marah tah. Ieu kami ngabejaan ye ku karunya ye kamarane. Kitu ceuk Dulhak. Waduh Yang, siga nama ye rada diendah ye. Kitu ceuk Aki Samad. Kisila ieu marane ngabejaan bener atanapi kumaha ieu pan maksa amat ya ka kami ye. Kitu ceuk si Hasim. Maklum budak ngora laju we naik darah. Saha ngaran maneh? Kitu ceuk Dulhak. Sim kuring Hasim Surasim. Lain Hasim si Hasim lain. Hasim Surasim. Kitu ceuk Hasim manehna teh teuneung we kasieun. Waduh Hak, ieu jelema sigana mah ieu teu bisa diajak ngomong kebel ya. Ulah lu bating diajak cacahan geus we sikat. Kitu ceuk batur Dulhak teh. Jon. Ulah lu bating acara orang Jon. Ulah ngurung waktu Jon. Kitu ceuk Dulhak.
Sing horeng eta ngaranna batur dulhak teh Jojon. Tah, kulantaran maraneh teu bisa diobrolan, teu bisa dielingan. Kapaksa kami ya. Ku cara kekerasan. Oh, lamun kitu masih. Ieu jelema lain niat hade ai kitu mah. Niat teu bener paingan teh ieu. Rarasan akitu pararuh lamun kitu mah. Kitu cek Aki Samad manehna ge bari singkil. Terus kumaha urang Ki? Kitu cek si Hasim. Kieu carana mah urang gaduh kumaha jang. Jatuh bisa dihalang-halang ieu mah kapaksa we urang ieu main po seutik mah. Kitu cek Aki Samad. Cisila, lamun teu bisa diomongan, kami ge kapaksa ye rek ngalawan ye. Budak kamari keneh budak bau jari ngau geus kumawani ngalawan. Kitu ceuk si Dulhak bari tulak cangkeng. Budak sakeupel jeung baju nenek kumawani. Kitu cenah. Bari maneh teh kekrot. Marah teh ditu nama. Jon, go sikat Jon. Ulah. Kitu cek si Jojon bari manehna ngoreleng ka tukangeun si Hasim. Ki mundur heula Ki ah. Mundur Ki. Sigana mah ye bakal ribut urang ye. Kitu cek si Hasim nita mundur ka Aki Samad. Jang nu ade jang. Aduh, nu ade jang, awas jang. Kitu cenah cek si Aki bari manehna teh ngajauhan kanu rek ribut. Lamun kitu mah ye maraneh lain nek ngarunyaan ka kami. Berarti maraneh ya niat teu hade ye nya. Kumaha ilaing we lah tah mah. Namun memang kitu carana, berarti maneh geus ngunghake ka kami. Kitu cek si Dulhak. Teu anta parah deui. Manehna teh ngayunkeun peureup. Meuni buleud pisan. Gilek. Si Hasim ngagilekeun awakna. Bari manehna teh blesur. Ngayunkeun dampal sukuna. Setan. Cenah kitu ceuk si Dulhak. Iga burungna kena ku dampal suku si Hasim. Aduh ampun teh euy. Mana jago teh euy. Karak sakitu geus ngaheungge. Kitu cenah ceuk si Hasim. Bari manehna teh gagaro kana huluna. Waduh nganggap enteng sia. Kitu ceuk si Jojon bari siap manehna teh ngayunkeun peureup mah teu beulah kenca. Lep. Si Hasim ngalalepkeun awakna. Burung. Si Jojon kabawa ku tanagana sorangan. Gebruk. Namru sigana mah kasawet ku areuy. Aduh ampun deui. Waduh, kumaha ye, Jon? Si kasabelan areuy euy. Kitu ceuk si Jojon maneh teh bari koneal hudang deui. Poharanya mitra. Nu mantak, Jon. Lamun rek gelut jeung dewek, nu hade ah. Piraku ku ari-ari we ge meuni namru. Deh. Bisa kumahaeun. Kitu ceuk si Hasim. Ngunghak kana si Jojon anu namru kasawet areuy.
ayonan ye si Hasim ye. Ai puguhani mamarane. Kitu ceuk si Hasim. Kurang ajar sia. Ngunghak sia babanyit. Kitu ceuk si Dulhak beri sup manehna teh narajang deui ku tanaga anu lumayan rohaka. Maksudna teh anu lumayan rongkahna. Ngan untung we si Hasim. Sanajan we umurna teu can manjing, pangabisana mah lumayan. Keduk panarajang si Dulhak ditangkis ku leungeun kencana. Dalik deug. Si Dulhak ngadalik deug. Sedengkeun Hasim ngeun ukur mundur 2 lengkah. Teu kanyahoan diseuh tiburieun si Jojon narajang ka si Hasim. Untung we si Hasim rancingeus. Poyongkod mana teh moyongkodkeun maneh. Terus si kuna narajang ka hulu angen si Jojon. Aduh ampun. Kitu ceuk si Jojon bari popoyongkodan manehna teh. Aduh, ceul angen euy. Rasakeun tah. Sok. Siku uing tah. Siku baraja. Kitu ceuk si Hasim. Bari ngunghak pisan ka si Jojon. Mitra dangu ngeun sakitu we heulana nya. Kumargi waktos anu tos teu nyakapan insyaallah sanes waktos urang tiasa patepang deui dina dongeng Sundana budak sulun anu baris dongkap. Hatur nuhun permios.